Wangsit Prabu Siliwangi dina raraga nyambut kasumpingan Ratu Adil Imam Mahdi urang Sunda bagian kaopat. Bismillahirrahmanirrahim. Lila-lila Raja Buta ngalesotkeun tahtana jeung somahna anu balangsak sabab katempuhan hutang rejeung gadean. Budak angon mah geus biasa ngurus somah jeung nagara sanajan inyana bari balangsak. Somah-somah ditarima kalayan syaratna kudu ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetenggerna anu paling atra pek ku dia aringetkeun budak angon bakal timbul di mana zaman geus robah. Ari robahna ku jalma doraka. Cirina nyaeta bakal aya raja panyelang tilar dunya mulih ka jati mulang ka asal. Bakal dongkap satria piningit Ratu Adil anu boga gelar caturangga urang Sunda anu bakal kapilih nanjurkeun pamarentahan di Kuta Tandingan Karawang. Sakitu Wangsit Siliwangi dina ngeunaan nyambut kadongkapan satria Sunda Ratu Adil Ratu Pamunah anu gaduh gelar caturangga anu bakal mimpin Indonesia sareng mimpin dunia. Saur Bung Karno, Indonesia bakal menjadi mercusuar dunia di akhir zaman. Salam akhir zaman kasadayana timang Encep Hendriana di Museum BODM Museum Siliwangi Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.